Para mitra nuju ngadangukeun dongeng nu judulna Rusia Curug Cikidang karangan Ki Leuksa. Teu karaos ayeuna nincak bagian ka-51 nya para wargi. Sabada namatkeun bagian ka-50 mangga nyangakeun bae. Hatur nuhun nu paros noe subscribe sareng locengna. Parantos noe like-na. Parantos para mitra sadaya ieu ngabagikeun acara ieu kana sanesna. Hatur nuhun. Oge ka wargi-wargi Mang Jaya di mana linggihna kalayan atas nami admin Mang Jaya ngaturkeun nuhun atas nami admin sareng kru sadaya ti Mang Jaya official Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Dongeng nuju dihanca ku Mang Jaya carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng para mitra karangan Ki Leuksa teu karaosnya ayeuna nincak bagian ka-51. Mangga nyangakeun kasubri kaum dangu mugi-mugi tiasa dianggo hiburan pangbeberahmana. Wilujeng ngadangukeun Rusia Curug Cikidang karangan Ki Leuksa dina bagian ka-51. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang. Teu karaos para mitra ayeuna nincak bagian ka-50. Teu mangga nyangakeun ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberahmana. Atuh para wargi sadaya mangga dongeng teh masih keneh naon teh kuralang kuriling di dinya wae para wargi. Sakumaha nu disebatkeun kamari-kamari ku Mang Jaya masih keneh kuralang kuriling di dieu keneh bae namung mangkin dieu teh mangkin matak matak naon teh kumaha nya para mitra sadaya matak hanya kalau upami karangkung gitu matak pogot cenah kitu para mitra. Mangga urang teraskeun hanca dongengna wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karya Ki Leuksa dina bagian ka-51. Sakumaha nu kauninga para wargi harita nyinining nu rek kabur jeung dua eman teh kapanggih ku Arjuna. Namung dasar pinter nyinining harita manehna mengkolkeun sagala rupa jejer carita mengkolkeun salasah manehna sangkan ulah katohyan ku Arjuna. Arjuna ngadenge caritaan nyinining tuluy nyarita bagja rayi memang pikabetaheun nagara urang mah. Kota sakieu endahna sanu teu waas jeung betah. Upami kitu kaayaan rayi mangga calik dina kareta urang sakantenan jalan-jalan sareng pun engkang. Kumaha kersa? Mangga ngiringan. Nanging bibi man kapaksa kedah dibantu. Taya lepatna keun bae dalalega ieu. Ari ponggawasina turun ayeuna mah dageus aman. Jawab Arjuna bari ngareret ka ponggawa. Nu tete lageus aya di handap dan tadi ge milu turun. Ngan kusira tetep keneh dina kareta malah nyekelan keneh kadali kuda. Bibi hayu urang lajengkeun jalan-jalan kalaresan aya kareta. Moal capek teuing leumpang. Ceuk nyinining bisa pisan ngomongna nyumputkeun kaayaan anu sanyana. Atuh emba nu dua ge ngarti. Unyuk sumangagan sejang ngiringan. Tuluy sarerean naek kana kareta nyinining ngareneng jeung Arjuna. Ari emban di tukang duaan panghareupna kusir. Beretak kuda sina lumpat geuleung kareta maju. Cahayana ngagebur hurung lir pamor kancana. Atuh kapaksa nyinining teh batal niatna lantaran kaburu kapanggih ku Arjuna. Dina hatena gegeleneng jeung kacidahan eueulna. Ku teu uyahannya manehna teh ka aing nutur-nutur wae meuni teu sirikna unggal usik ditalingakeun. Kawas nu sieun ditinggalkeun. Keur mak nya ku aing rek ditinggalkeun da bongan inget wae ka emak. Kitu ceuk hate nyinining bari panon melong ka hari. Kaayaan kota di dinya saeutik ge teu henteu matak endah pikeun nyinining mah kabeh matak sareukseuk teu aya nu matak pikabetaheun. Ari emba nu dua taya nu wani nyarita duanana ukur silih reret jeung baturna. Bari silih kedalkeun perasaan dina sorot panon nandakeun nu haneueul jeung hanyakal teu laksana nganteur dunungan ka lemurna. Mangkaning duanana geus hagetna keremun geus tepi ka nagara manusa moal balik deui ka dinya sabab cicing di karaton asa teu bebas sagala rupa kudu nurut kana peraturan karaton mun teu nurut dihukum ku raja atawa dirangket ku algojo nu garala
Malah nu matak nyeri hate mah basa nyinining aya nu ngiwat. Para eman kabeh ngadadak cecep karajana. Sabab asa kacida teuing dina nyiksana, taya pisan hampurana. Mun teu dibebaskeun ku nyinining mah jigana ayeuna can kaluar ti panyara. Tah ieu pisan nu ngajadikeun para eman bumela ka nyinining. Sedengkeun para mitra manehna asa kahutangan budi, ngarasa geus dibelaan ku nyinining. Para eman ngarumasakeun yen manehna teh teu boga salah. Ka nyinining mah boga salah ka nyinining, bet nalingakeun kaayaanana jeung manehna teu tanggung jawab. Ari kareta, harita teges tepi ka sisi kota breh nempo pamanangan nu kacida mata kuasna. Harita nyinining kapaksa molohok bakat ku kataji lantaran nempo alam endah aya di lebak. Katempo pating grunggunukna gunung, nu sawareh maditiung ku halimun ipis. Jalan butbat walungan ting ari lir orai meuntas. Pasawahan jeung kebon-kebon meni mayakpak ari kusir ngarti. Reg karetana siga eureus sina eureun. Atuh beuki sidik we pamanangan teh matak waas jeung matak nari kana hate. Pok nyinining nanya harita. "Engkang, di daerah mana ieu teh na masih keneh kalebet nagara urang? Abdi mani resep ningali pagunungan nu pating parentul teh. Asa waas sareng betah asa kahibur ningalan kaendahan alam." "Raji, eta teh ayana di handap tebih pisan ti dieu mah. Da eta teh alam manusia upama ditinggal ti luhur," jawab Arjuna ayem. Tapi tumerapna ka nyinining matak ngajenghok gawena colohok bengong bari ngupat dina hatena kataji ku eta alam nu endah. Paingan teuing atuh wajar mun urang mun mikaresep ka alam sorangan, dan memang beda karasana kana hate. Alam di dieu mah meninajan ceuk batur endah ge ku aing mah karasana teu aya pikaresepeuh. Tapi itu alam manusia, alam aing pribadi. Alam nu geus kanyahoan mangfaatna karasa bumelana ka aing. Yakin leuwih endah alah batan. Impian nu teu pikahartieun. Peuting kamari aing ngimpi nempo alam nu endah. Tapi ku ieu mah alam teh kaelehkeun. Kaenahan teh hayang teuing geura laksana nincak alam manusia. Hate aing eueuh eureuna ngageter jeung sesebelakan nempo manehna. Kitu ceuk hate nyinining. Manehna memang teu bisa ngabobodo diri, teu bisa katipu ku alamnya alam manusia keneh we nu nari kana ati, nu ngagoda kana rasa jiga gugupai ngajakan balik. Komo mun tatangkalan katempo kalayan jelas, sidik pisan ngagupai gun ka nyinining. Nah hiap-hiap sangkan buru-buru balik ke alam aslina. Alam nu geus karasa mangfaatna karasa bumelana ka nyinining. Di dieu ku nyinining karasa yen alam geus jeung lingkungan teh gede pisan gunana keur hirup manehanana. Nya ayeuna morontodna rasa deudeuh jeung deugeut ka alam jeung lingkungan manusia. Beuki katara sono, beuki karasa sono jeung melang, sok sieun tetepung deui jeung alam nu dipikat cinta ku manehna. Ari Arjuna jeung nu sejena teu boga sangkaan kitu. Nempo nyinining nu olohok teh nyangkana mah helok jeung kataji ku kaendahan nu teu mawa harti. Anu mandiri padahal pikeun nyinining mah endahna alam manusia geus ngahiji jeung jiwana geus hese misahkeunana deui. Resepnya nu matak sing betah di dieu. Sabab di dieu mah seueur pamandangan nu endah, malah aya nu langkung ti kitu. Yuk urang ka ditu. Cek Arjuna bari nunjuk ka beulah kenca teuing ka mana nyana. Nu nya nama paramitra. "Mangga," jawabna pondok hatena haneueul lantaran keur pogot nempo alam manusia. Bet kalah ka diajak init kanu sejen. Tapi kapaksa nurut kana pangajak Arjuna da teu wani baha. Kusir hideng kudana dikenyeg tuluy leumpang lalaunan. Kareta nu ngageuleuyeung asa teu napak da teu karasa aya nu ngagijleg atawa ngagedling. Kawas nu ngalayang di jomantara we. Nyinining gawena rarat reret sono keneh nyawang alam manusia ti kaangangan bet asa leuwih enah para mitra katingalina. Akhirna kareta tepi ka hiji tempat di dinya asa karasa hawana rada hangat. Tapi tetep matak seger kana awak reg kareta mas teh eureut. Kusir hidengna keur kawas nu geus ngarti kana sakabeh kahayang dunungan. Breh katempo ku nyinining di hareup ngampar pamanangan nu kacida hadena. Mitayalian iwati laut anu legana satungtung deuleu. Langit oge jiga tepung sisina jeung tungtung laut. Atuh meni olohok nyinining teh teu aya di nagara siluman.
Tenyana di negara siluman bet aya laut, ari lautna jiga jauh, tapi atra katempona, nyinining asa di luhur, lautan aya di handap. Aya ku enah eta laut, abi mah tadi sareng katariku kaenahan alam di dieu. Nah eta teh kalebet ka negara urang keneh engkang. Ata nepi jiga nu ti payun, da geuning ayana awas kawas di handap. Ari urang aya di mana nu salaresna? Cek nyinining pumanya deui. Manehna hayang nyaho kana kaayaan eta laut naha nagara siluman atawa lain. Dijawab ku Arjuna. Laras Nyai, eta laut kacida endahna matak betah jeung matak waas. Tapi lain negara urang sabab di negara urang masih aya laut. Eta laut masih keneh kalebet nagara nu aya di alam manusia. Katinggal ku urang ti dieu nu memang aya di saluhureun eta laut. Tah kitu rai nu matak sing betah di dieu sabab di dieu mah bisa awas ka mana bae. Seueur pamanangan nu endah, nu matak jadi pangbeberah kana mana. Kitan teh aya di alam manusia laut oge paingan atuh. Cek nyinining teu kebat nyaritana manehna nuluikeun omongan dina hate. Magarkeun teh paingan meuni endah jeung mata kataji, sabab lain anu aneh, lain anu batur, tapi kaedahan laut asa milik manehna salaku manusia. Muku pangeran dipaparin alam nu sakitu enahna. Palebah dia nyinining timbul rasa reueusna, reueus ku alam manusia, tempat cicingna manusia di alam dunya, tetela leuwih endah batan alam siluman. Atuh beuki merod we hatena hayang balik deui ka lemburna, hayang sing seubeuh nyeuseub hawa seger di alam manusia. Nu sing sarwa endah. Lautna endah, leuweungna endah, gunungna endah, jeung kotana ge endah deui. Mangga sing wareg ningali rai. Engke ku urang urang kanu sanesna margi aya keneh nu langkung endah, nu langkung rame sarta mata kelar mata waas. Cek Arjuna bari paroman marahmai, bungah nempo nyinining anu hegar. Unyuk sumanga kakang abdi mah sejang ngiringan. Leres pisan eta pamanangan teh endah pisan. Abdi bingah sareng sugema kataji ku kaenahan alam manusia. Cek nyinining akhirna mah wani nemongkeun rasa reueusna ku alam seorang. Rasa reueusna para mitra. Yen eta teh manehna ngarasa bungah pedah boga alam anu kacita indahna. Kacida indah enahna alam sorangan alam manusia. Sabab geus teu kuat ngagolak dina dadana. Manehna ge para mitra agul boga tempat cicing nu sakitu endahna, teu eleh ku alam siluman. Leres alam manusia memang endah. Nanging eta mah nu batur, yu urang kanu sanes nu teu eleh endah ku alam manusia. Arjuna ngarti manehna bisa neguh kana perasaan nyinining nu sabenerna. Buru-buru nitah kusir majukeun kareta. Baretak kuda lumpat dikenyed sakaligus ku kusirna. Geuleung kareta maju rada tarik, ayeuna mah malik ka kenca, ngabedasur jiga rek mudag musuh nu kabur. Arjuna rumenghap ciga nu eungap, dada sesak ku perasaan nu teu pugu. Melang jeung hariwang, inggis jeung risi, rempan ka bina-bina, bisi nyinining hatena palid kabawa ku caah perasaan. Nu katarik deui ku kaenahan alam manusia. Para mitra kaum dangu, akhirna kareta tepi ka hiji tempat, reg di dinya eureun. Kuda cicing bangun ngarti breh ku nyinining katempo aya pamanangan nu matak keung. Nu matak maruringkak bulu punduk. Kaayaan di dinya hieum jeung cakueum matak keung, pamanangan boro-boro enah kalah matak gegebegane nu aya. Sabab di dinya aya gunung nu kacida luhurna eta gunung jiga gorowong, sakurilingna lamping marolongo ku guha-guha. Nu kacida lobana jeung jarero, tina lawang guha pating kalayang lalai, nu kadenge sorana pating kareak matak lawang, ditema ku sorak koreak jeung manuk jurig. Nu ngahaja kawas nu ngahudangkeun bulu punduk nu keur sare tibra. Rei nyinining ngarasa sieun beungeut sepa panon colohok. Biwir rapat teu daek nyarita, jajantung ratung hatena tagibur teu puguh rasa, bet asa nganyang ka neraka, sabab digireun gunung nu ngajegir temong sungut jungkrang nu lungkawing. Dina dasarna katempo batu-batu sareukeut meuni rangsem, nu ragrag kadinya tangtu ajur burak-rakan, pulang taleng katut daging bakal ajur moal mangrupa. Tah rai ieu pamanangan nu kacida enahna. Tuh mun-munan gunung meningalang laung. Tu dasar jurang menilawang gigireunana sing jalegir batu-batu karang nu kacida teu asna. Ribuan lalai pating kalayang, bijil tina guha, jutaan koreak jeung setan aya di dinya. Eta sabagian tina kakawasaan engkang.
nya didinya caricingna sebagian rakyat engkang nu salilana satya satuhu nurut lamun ku engkang diparentah. Mangga sing wareg nitenan margi enta engkena janten rakyat rayi ku anjeun. Kebeg nini ngarenjan. Luas nu taya papadana hatena ngacerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Teu ridho lamun kudu ngarajaan setan siluman, teu ikhlas mun kudu jadi gedung Gandharwa. Tapi ninining teu wani ngedalakeun ucap, bibir rapat lir aya nu ngarapet. Atuh kawas hiji pertanda yen hatena ge nutup moal bisa narima kana eta kanyataan. Ninining henteu ngajawab katara paroman alum, malah ngagambarkeun rasa sieun nu pohara, melang jeung hariwang loba karisi karempan. Hayu rayi urang milih dengalih deui, eta mah parantos cekap sakitu keun engke mah urang datangan kadinya. Lamun rayi geus resmi janten bojo pun engkang, mangga urang ningalan anu sanesna. Cek Arjuna bari nunyuk kabelah kenca, ari ku sirikat ngenyed tali kadali, peretak kuda teh lumpat nari kareta. Sedengkeun ninining henteu ngajawab, bibir kalah kabeuki rapet. Hate kareueung jeung lalewang malah dua emban ge, jiga sarasa jeung sapikiran, teu panuju kana tujuan Arjuna nu ngahaja ngadatangan tempat sanget jeung beri. Lantaran di nagara siluman rupa-rupa harita teh para mitra. Rupa-rupa pisan tahapanana, siluman teh teu sarua tabeat jeung pamadeganana, kitu deui golonganana. Ari para eman minangka nu rada luhur ajena sabab najan saeutik boga rasa jeung rumasa nu kuat dina ati. Sedengkeun bangsa siluman nu aya di gunung nu tadi mah kabeh siluman jarahat, dengki jeung harak, malah asup kana golongan setan Gandharwa nu mineng ngaganggu jeung ngaguna sika ka manusia. Ari Arjuna asup kana golongan pangluhurna, elmuna jeung golongan luhur pisan, bisa ngawasa ngarajaan kasakumna bangsa setan siluman nu aya di wewengkon eta. Jadi rahayatna rupa-rupa diwangun ku sabaraha golongan jeung tingkatan siluman. Kitu dina umumna kaayaan nagara siluman. Sedengkeun kareta emas harita geus tepi ka hiji tempat, reg kareta eureun. Di dinya rada caangan henteu ngebrah kawas di alam manusia. Kuninining katempo di hareup aya amparan cai lir talaga nu kacidalegana. Di tengah-tengah eta talaga loba gundukan taneuh anu mangrupa pulo tapi kacida leutikna. Parentu loba pisan dina eta pulo teh para mitra, pating jarentul makhluk-makhluk aneh nu rupana bodas jeung belang. Cari nukul jiga nu pangendulan, teu daraek udar ider atawa nyaba, kaayaanna sarua matak sieun jeung keueung. Sabab makhluk aneh teh rupana pikasieun. Kuninining diteges-teges tetela aya nu usik, malah mah nangtung, brai tina tongongna aya nu muka. Horeng aya jangjangna. Ari sukuna para mitra jiga kuda, awakna jiga buta, uluna kawas gajah tapi tulalena leutik jeung ponok, matana bolotot seukeut jiga hurung. Mun kaparengan ngareret kanu aya dina kareta, karasa matakna geter karasana kunyining, rei bulu punuk teh. Kacida muriding sakujur awak pating sariak panas tiris. Nyinining teu wani ngomong sieun jeung keueung ngawasa kana dirina. Tadi sabagian tina kakawasaan engkang. Tu itu nu pating parentul makhluk-makhluk nu satya jeung satuhu ka engkang. Eta rahayat engkang nu sawaktu-waktu bisa diparentah. Pikeun ngajalankeun hiji pagawean, maranehanana satya satuhu jeung tanggung jawab kana tugas. Eta makhluk kacida galakna, telenges jeung taya ras-rasan. Tapi lamun geus dicare ku engkang kabeh nurut taya nu mantang we. Da ieu engkena baris jadi rakyat rayi, kabeh bakal nurut jeung sumujud kasaliran. Ceuk Arjuna bari tutunjuk ngajelaskeun makhluk-makhluk aneh. Nu tetela sabagian ti rakyat siluman nu dirajaan ku Arjuna alias nu ngaku Raden Anom Rarang Kancana. Nyinining teh beuki muriding keueung ngadenge omongan kitu. Da manehna para mitra teu ngaharepkeun jadi ratu juring, teu hayang jadi raja siluman, rei bulu punukna pating puringka. Sakujur awak pating saria. Nyinining teu nemalan, malah teu wani neuteup ka eta makhluk-makhluk nu ayana di talaga, puluy tanggah neuteup lalangit. Leungeun neuteup langitna maksudna hayang ulah nempo nu pikasieun. Tapi nyinining mending ngaranyug sabab di langit aya keneh makhluk teu kurang-kurang matak sieun. Di dinya pating kalayang sarupaning manuk, nu pamatukna galede jeung jiga julang, tapi jangjangna jiga kalong, matana bolotot pikasieun. Sukurang was paranjang eta makhluk-makhluk teh pasula breng haliberan teu daek cicing, sawareh aya nu cinuk-nuk,
dina gunukan mega tapi taralila mun disamar ku baturna sok terus milu hiber. Edas namanya diunggah tempat segala ayanya, di gunung, di guha, di jurang, di talaga jeung di jomantara. Pinuh ku makhluk-makhluk aneh nu pikasieun. Garila teuing sieun aing mah. Ceuk hate nyinining bari ngusap beungeut, reupeurem da geus teu kuat nengyo. Para mitra kaum dang, Arjuna harita ngartieun tuluy Noel kusir sangkan maju deui, geuleuyeung kareta maju lalaunan. Hilibir aya angin leutik ngadalingling ka ambe seungitna kembang malati. Brai nyinining beunta deui breh tetempuan teh robah. Nu diliwatan jalan keusik meuli lempeng di sisina loba tangkal nu jiga jambe jeung kalapa. Kaayaan di dinya mah teu pati keueung, malah mah asa aya rasa waas meueusan. Lumayan ngahibur hate nyinining nu tadina mah reuwas jeung sieun nempo makhluk-makhluk aneh. Ayeuna mah urang wangsul margi ka opat madhab parantos didatangan. Rayi parantos ningali alam tatangga, parantos nyaksian alam anu dikawasa ku engkang. Oge baris dikawasa ku rayi engke cukup sakitu ge kanggo ngenalkeun mah. Da engke upami parantos resmi tiasa dilongok deui nu langkung caket. Ceuk Arjuna, bangun reueus geus bisa nemongkeun sabagian tina daerah kakawasaanana. Nu tetela mata kukurayeun. Jinining teu daek ngajawab keung jeung ngadenge kitu teh beuki merod we ka hayang nama para mitra teu daek. Beuki merode para mitra, hayang balik ka nagara manusia, balik ka lemur Cibonteng, malah mah ukur ngupat dina hatena. Baraid teuing teu hayang jadi raja di alam nu jiga kieu. Ayeuna mah aing ku aing karasa alam manusia leuwih enah jeung matak betah. Keun bae teu jadi parameswari oge asal hate jeung pikiran tentrem. Emak, bapa, geura tulungan kuring nu tungara, kuring geus hayang balik. Kitu ceuk hate nyinining dina mangsa harita. Geteran hate nyinining kontak ka Bioon jeung Mangkurip, harita duanana inget sarta keur manekung kanu Maha Agung, neuneda kanu Maha Kawasa, muntang akal ka Allah Subhanahu wa taala. Sangkan dipaparin kakuatan pikeun ngajabel nyinining ti Raja Siluman. Tunda lampahna nyinining nu aya keneh di alam siluman kocapkeun deui kaayaan di lembur Cibonteng. Harita waktu nyerelek bae. Nyaan teu karasa saminggu ari di bawah husuk ma para mitra. Kungsi karanapan ku Mangkurip sapoe sapeuting teh teu karasa pisan. Basa malam Jumaah turut-terusan dikir ka Allah sarta beurangna puasa, nyaan omongan aki antri teh bener. Mun ibadah geus ngaras-ngarasa betah hate teh tentrem. Waktu nyerelek teu karasa. Nu kawasa kanu kawasa beuki leuwih deukeut. Kana maot beuki inget. Kana kadunyaan rada ngurangan. Leuwih paur nyang hareupan maot, bisi teu bisa mawa amal nu hade. Ari Mangkurip jeung Bioon harita teh geus tamat puasa saminggu. Malah aki antri nya aya berkah. Lancar dina ngayakeun tarekahna. 7 peuting cacap tirakat bari puasa beurangna pikeun narekahan nyinining sangkan hasil dibawa balik. Harita isuk-isuk poe Jumaah Mangkurip jeung Bioon dariuk di tengah imah. Yang hareupan cai kopi panas jeung beuleum ketan. Poe eta geus teu puasa sabab nutupkeun teh kamari poe Kemis. Bioon jeung Mangkurip ngarasa bungah nu taya papadana sabab tugas ti aki antri bisa dijalankeun kalayan lancar. Teu aya halangan harungan, malah asa nambahan teger kana hate. Tambah kuat kana awak, 7 peuting kurang sare teu matak limpe atawa leuleus kalah ka cangker jeung gede sumang. Kang Kurip, tugas urang geus rengse, amanat aki antri geus dijalankeun kalayan lancar. Na kumaha urang teh saterusna nyaan kitu tugas urang teh. Na teu aya kasalahan kitu. Ceuk Bioon hatena ngarasa can puas, bisi tirakatna can parat. Bisi puasana teu bener, bisi doa teu ditarima, bisi loba keneh kakurangan. Nyaon tugas urang teh geus beres, ngan pikeun saterusna mah urang pasrahkeun we ka aki antri. Da jiga nama moalila deui bakal datang ka dieu. Ari perkara nu geus dijalankeun ku urang eta mah urang sangakeun kanu Maha Kawasa. Mun urang bersih hate sarta nya-nya neuneda ka mantena, pira kumaha teu didangu doa urang. Sabab akang kungsi ngadenge katerangan nu dibacakeun ku palebe basa Jumaahan. Dauhan Allah teh kieu pek maraneh ngadua ka kami, niscaya kami bakal ngabulkeun. Atawa ngaijabah kana doa marane. Tapi tumun teu salah maon.
Hampura we amun salahna salah nyunakeun. Da Kang mah geus kolot babali poho. Tah kulantaran kitukeun bae ulah mikiran kurang leuwihna pokona mah urang mah geus yakin teu salah jalan. Sabab teu menta-menta ka setan siluman atawa jin, tapi bener-bener menta jeung ngadua ka Allah, ka Gusti Allah nu Maha Kawasa. Da ieu teh nu bener. Da ieu nu bener mah mun menta-menta hartina mah ka nu sejen eta teh musyrik kasebutna. Anging Allah tempat urang muntang ngeuming, tempat panyuluhan, tempat sagala rupana. Boh menta, boh ibadah jeung sajabana. Sabab paeh jeung hirup urang apan anjeunna nu kagungan. Atuh sajabat ti kitu lamun urang boga dosa buru-buru tobat ka Pangeran. Menta dihampura ka anjeunna sageui teu dihampura asal urangna we ikhlas jeung nya-nya. Tangtu Gusti Allah bakal ngahampura. Da anjeunna mah lautan hampura. Da kitu ari ceuk pamikir akang maon. Sabab urang geus neneda ka Gusti Allah minta dihampura heula saterusna ngadoa supaya urang dibere kakuatan batin dina raraga narekahan anak urang. Muga-muga sing kajabal deui atawa kapamilik deui ku urang. Da tadi ge aya di urang tah kitu ceuk Mang Kurip meuni capetang sabada dibere tugas ku aki antri. Hatena jadi caang, pikiran jadi hampang, batina manteng kanu Maha Kawasa, bioon ge meuni ungut-ungutan ngartieun pisan. Nya bener Kang kaharti ku kuring oge ta ayeuna mah kudu kumaha atuh saterusna, naon kudu dipilampah ku urang. Da teu puguh cicing wae mah kuring teh geus tuman loba cabak, ceuk bioon nanya deui. Nya kieu we atuh on, hayam anu renge peuncit. Tuluy nyangu nu gede milihan beas nu alus sarta nyanguna nu leuleus. Lamun aki antri sumping urang ajak tuang ngariung. Hitung-hitung buka bebarengan ngarah sugema sabab perlu dahar ngeuna keur nambahan kakuatan jasmani. Moal aya hartina nyajan rohani di dedetan rupa-rupa ilmu panemu lamun awak leuleus. Dah kulantaran kitu sabada puasa saminggu bari kurang sare urang syukuran, bari sukan-sukan. Tah kitu on kumaha satuju? Nya satuju we kuring makang da teu naon-naon kitu oge. Oh syukur prak atuh geura digawe muncan wareg nginum cikop muncan wareg nginum cikopi mah pek atuh tuluykeun. Keun akang rek narokan suluh jeung mencit hayam sugan aki antri can kaburu sumping. Heuk syukur da nya geus teu boga suluh. Jep jempe duanana pating suruput nginum cikopi. Ari Mang Kurip tuluy cacemuilan ngadahar beuleum ketan asa nikmat karasana. Geus kitu pelenyun udud meuni peureum beuntak bakat ku nikmat. Sedang bioon ngolesed tuluy asup ka goah rek nyiuk beas. Geus kitu ngaleos ka cai rek ngisikan, ngelek boboko bari ngajingjing emer. Heuleut sawatara waktu para mitra, kadenge sora hayam nu kekeokan ditewak ku Mang Kurip. Geus kitu gero-gero budak lalaki nu keur ulin di buruan. Harita teh dititah mantuan nyekelan. Rek dipencit, cekelan hayam rek dipencit. Budak meuni haripeut malah baturna lalumpatan nuturkeun sanggeus tarap ti geresel dipencit ku Mang Kurip. Hayam rengge gegerpekan di buruan hospai. Pangmikeunkeun ka bibina jang tuh di dapur. Mang rek narokan suluh, cek Mang Kurip ka eta budak kalayan teu talangke. Karawak hayam nu geus paeh teh dicekel tuluy dijingjing dibawa ka dapur. Ari Mang Kurip nyokot patik ti kolong gurudug ngaguar tangkal jengkol. Ngagusur tangkal jengkol segede cangkeng, geus garing dalila dituna di kolong imah, kedok-kedok ditarokan. Hari barudak pating berebet deui kaburuan nuluykeun ucing-ucingan, bari kacida atohna da ku bioon dibere beuleum ketan sakeupeul sewang. Kakara gerengse narokan suluh harita teh gek Mang Kurip diuk dina golodog tepas. Kesang ucur tina beheung jeung dada, baju dilaan ngarah kesang tereh tuhur keur kitu torojol aki antri sumping. Meni antare leumpang na bangun tumanina. Jauh keneh geus nyerengeh kawas mawa beja nu matak bunga. Barang gok tuluy sasauran. Hehehe. Tangi nas Jang Kurip. Waya kieu geus ngesang. Natas migawe naon atuh? Aki mah boro-boro ngesang hudang ge beurang data salat subuh teh sare deui. Teu kuat kutunuh babakuna mah. Bari gek diuk dina tungtung golodog ari Mang Kurip nyerengeh pok ngajawab. Hehe. Kapak saki bade nyangu itu teu gaduh suluh.
Atuh aya kieu kedah narokan heula da kamari mah bujeng-bujeng kaduga narokan suluh. Lung sewe nu aya. Kalah kahayang gagayahan we dina kasur. Kitu gagayahan teh gegelehean bareng mitra. Mangkurip teu waleh seuri nanakeun nu bunga hate geus lulus tina ujian. Ihu bener eta teh uja. Kamari mah daweuh tanaga. Kumaha puasana tamat 7 poe? Alhamdulillah tamat ki margi kapungkur teh ngawitan teh dinten Jumaah upami teu lepat mah. Taina tos mendak Jumaah deui janten kamari teh pas 7 dinten tah kitu raraosan maki. Ya bener sarua jeung hitungan aki. Malah pangna aki ka dieu ge ngabadamikeun keur saterusna. Kumaha geus sasadiaan? Cek aki antri dari anaker ayeuna mah geus mimiti nyaritakeun nu penting. Tuh can ki margi teu terang naon anu kudu disayagikeun teh. Malapun bojo ge naroskeun tadi teh nanging da teu acan diwaler da puguh teu terang teh. Atuh ayeuna mah sakantenan we dilebet atuh urang ngobrolna. Urang badan teh nu leres. Cek Mangkurip atoheun sabab sangkaan mah teu nyalahan. Yen poe eta aki antri pasti nyampeurkeun. Tah bener kitu ujang. Yu atuh ka jero teu hade badami nu penting di golodog mah. Jeung deui nyion ajak badami sabab kudu nyaho sarerea ngarah babari ka harti. Ka mana ayeuna mun asa tiisieun geuning ieu teh? Aki antri ngadeg terus rarat-reret ka lawang dapur. Aya pun bojo mah itu nuju popolah di dapur ki. Sawios da tiasa nyelang heula margi nyangu mah moal kedah ditungguan, hareupeun hawu wae. Sok atuh geura kalebet ki. Abdi ge bade kukumaha heula ye. Kalotor bari isakan tenan bade ngawartosan pun bojo. Ceuk Mangkurip bari mukakeun pantok katepas. Kalacat aki antri unggah ari Mangkurip ngaleos ka dapur. Para mitra kaum dangu. Barang tepi ka dapur Mangkurip kukumah dina baskom. Bari ngubah leungeun pok nyarita ka bioon harita keur ngarenos samara keur nyamaraan daging hayam teh. On, aki antri parantos sumping. Ayeuna geus aya di jero saur anjeunna teh urang badami heula cenah. Keun wae cenah popolah mah tinggalkeun sakedeung sabab penting cenah ieu teh. Mungpeung teu loba batur engke mah bisi kaburu datang sobat-sobat akang geus sok jujol wae geuninganan. Nya hayu atuh da teu ripuh ieu oge ngan kari ngagolakeun wungkul. Namti heula kuring rek nagogeun heula ieu katel. Jawab bioon bari terus eureun ngarenosna. Kop kana katel tuluy ditagogkeun sarta dieusian cai keur ngulub daging hayam. Ngahaja digolakeun heura ngarahipu darek nyuguhan aki antri nu geus ompong. Tekung silila Mangkurip geus ngajemprak sila barinyang hareupan cai entehan. Kitu deui aki antri geus disuguhan saaya-aya sedengkeun bioon kakaragek pisan diuk poka nanya ka aki antri. Kumaha salajengna aki naon nu kedah dilampahkeun deui ku abdi? Nya sabar heula wae engke dibejaan ku aki. Ayeuna mah aki terek nanya heula, boh ka Jangkurip pon kitu bae ka dioon. Salila puasa 7 poe teh jeung salila 7 peuting. Namangih naon anu kawilang aneh. Nah aya nu kapanggih atawa henteu, boh impian, boh sawangan atawa ciptaan. Atawa ngan sakadar karasa, ci kumaha sugan we. Nu katarima ku Jangkurip jeung nyion aya nu bisa jadi bahan lantaran hubungan batin antara anak jeung indung bapa biasana we leuwih kuat batan nu sejen kitu ta ujang. Bioon jeung Mangkurip ngaharuleng teu buru-buru ngajawab ditanya kitu. Lain teu aya picaritaeun ngan milih-milih nu kawilang pentingna. Sabab nu kapanggih nu karasa nu kacipta loba pisan salila saminggu teh. Akhirna pok Mangkurip nyarita pangheulana. Kieu ki. Wengi kahiji sareng kadua teu patos karaos, asa biasa we kawasasari. Ngan dina wengi katilu abdi teh kacida ngarasa ngahlasna. Asa ngimpi tapi can sare, asa bukti tapi teu aya nyatana. Harita teh abdi teh ninggalpun anak nu gegeroan menta tulung bari gugupai. Matak deungdeuleueun ki manehna teh deukeut tapi barang didongkang bet kacida jauhna. Manehna atra pisan gegeroan ka abdi, tapi basa dijawab, bet kawas nu tore. Teu ngadenge kana jawaban abdi. Ta eta nu wengi katiluna, siang abdi teh teu puguh rasa salamina inget bae ka pun anak.
Lajeng dina wengi kalima geus brehwe pun anak nemongan. Harita manehna teh jiga nu senang jeung bagja suka seuri pikaresepeun. Harita teh bajuna hade, awakna lintu, beungeutna marahmai, tapi basa disampeurkeun ku abdi. Manehna teh ngejat ngajauhan, tapi gegeroan nyebut bapa ka abdi. Eta wengi kalima Aki sarta yakin eta mah impenan. Aki nyeri hati abdi teh. Ari rasku kajadian kitu, eta impian bet asanya. Berang teu daek poho, atuh menila lenyapan hati abdi teh kieu. Asa teu puguh rarasaan, beungeut pun anak kokolebatan bae dina ciptaan meuni asa napel dina kongkolak mata. Dah kitu nu karanapan ku abdi teh, ngan malam pamungkas nyatana wengi tadi. Pun anak gegeroan menta tulung sarta hayang dipapagkeun. Tapi haben wae ditempoan, jirimna teu katingat mung sakitu pangalaman abdi. Na kumaha hartosna teh ki? Ceuk Mang Kurip dari anaker terus netep ka Aki Antri nu keur ngabandungan. Alus teh Ujang, alus pisan Aki mah panuju kana eta pangalaman. Sabab yakin pagawean Jang Kurip teh hasil. Tarekah nu dijalankeun teurak kana bati nyinining nu aya di ditu. Bagja aya harepan mun kitu macarana. Aki mah milu bunga, keun ulah salempang da bisa keneh diakalan. Tah ayeuna Aki rek nanya ka Nyi Oon. Nah kumaha pangalaman Nyai? Aki Antri ngareret ka Bi Oon. Nu harita kerenghap ranjung kawas nu seunggah lantaran nu inget kana pangalaman salila saminggu. Mata ketire jeung matak pating seleket kana hate. Nyeri peurih jeung melang ka bina-bina. Inget bae kanu jadi anak. Mani geus asa aya dina panon bakat kusono. Kalaka ngahuleng pek atuh geura bejakeun On, sabab ieu teh penting pisan keur ngukur pagawean urang. Nah aya gunana atawa henteu ngagunakeun tareka saminggu teh. Pan lain pagawean enteng-enteng teh sabab urang peuting taya kendatna, ceuk Mang Kurip satengah ngagembah. Kieu Aki temal Bi Oon tapi reg deui eureun jiga nu mikir heula. Aki Antri ngadaguan kalayan sabar teu rusuh dan nganyahoankeun kanu keur teu geunah rasa, ngarti kanu keur tagiwur pikir mung hanyakal waktosna kabujeng seep. Para mitra sadaya rupina dugi ka dieu bae heula dongeng nu judulna nyaeta Rusiah Curug Cikidang karya Ki Leuksa dina bagian ka-51.